memeh mulai perkenalan heula. Nami saha nami? Nami saha? Ahonya. Nama lengkap, nama panjang. Oh. Cuma ceritana Hubungan anak antara jalma nu botak di tukang jeung botak di hareup. Eta teh nyirikeun kemampuan seksual. Loh. Lamun itu kan? Lamun di tukang eta berarti seksualna kuat. Kuat Jadi kan eta tandana. Jadi pamajikan nangkep gitu kan beri nyakar-nyakar ka dieu. Oh gitu. Eta tandana. Lamun botakna di tukang. berarti PKB aku luna gitu nya. Ya berarti seksna kuat. Anu botak di tukang kaharti. Ya. Anu botak anu di hareup anjing. Nu botak di hareup eta sabalikna, hartina seksna teu kuat. Jadi tiap berhubungan ku pamajikanna ditoyoran wae. Bego lu. Nepi ka botak. Bagi botak kepala disumpul-sumpulkeun pemajikan. Cenderung-cenderungkeun wae ku pamajikan. Bego lu. Baru sebentar udahan gitu. Ali ngaloklok endogna nya mun sapoe sakalinya. Pas dipake Jadi lamun aya nu botak di hareup ngaku kuat ulah percaya. Bukti berkata lain.